Naon di dieu? Naon itu keur ngalainci. Ngalainci si teh. Aduh. Tapi geuning kieu tuh tempokan itu asa teh kitu ieu nu teh. Anu abi. Pengen teh sini teh ieu teh. Ya nu saha teu kira kudu batur. Teh buahnya. Teh buah inci ieu teh bisa dijadikeun segala rupa. Ai buah nu teh nu saha? Naon itu buah naon? Teh gaduh buah eta dua. Isi ya datang-datang kesopanan sugan teh heueuh bener-bener naik naon maksudna atuh. Lain naik naon teh. Pan teh meureunan mumpung teh aya batur ya di kebon. Yuk kemana? Lain kemana? Cacau sia dasar. Ih ayo ya. Ih ayo dasar si bagus ya gelo sugan eta mah. Ini dahar. Wadang ampar gitu di kebun. Harudang rek diuk. Wadang nuju naon ieu ngampar di kebun kieu? Sok lobatan. Na bade naon? Harek ngawadang geus beurang. Harek naon atuh? Ari kieu mah amparan aya. Suatu orang yuk kita sia kunaha yuk datang sia kunaha teu pararubu ai mana urang mana dinya kunaha ya mungkin nak ka mana batur ngoler cacau yo kok besar we naon deui ieu teh gupis ya teh cacau sia dasar si bagu datang engrek daang sia teh jauh teh bangun baru tuh gitu
Panenjang jual. Oh, si eta geuning nuju naon teh? Aduh, nuju naon ningali Tuh keur ningali cawu Oh, efek ningali gini cawu. bangun mun taber bangun rek paeh gunul bangun nama muntaber, cau sok muntabernya. Hanya heueuh Aya jadi. teh sok muntaber. Namun itu Aduh, si eta. Teh. naon coba. Ai mana mabok lain datang-datang salawang Kamu soloe. mabok segala. Heuna naon atuh? Normal atuh nu jadi lalaki jeung awewe duaan aya di leuweung kieu mah normal. Kapan batur. Wah, oh, ieu salaki lagi hayu urang ka itu tukang Ka mana itu? kebon. Narek naon Oh, sia? yuk ke kebon. Mana isi banyak aing mah itu sok. Dasar dong shit ih aing dasar naon teh hayang dibejakeun saku aing teh hayang duit ih tenang boga duit mah 3 juta kurang diberi. mom enya buru sia buru di kamar ayo dasar si palagug sia ih Aduh, lalu pas geus teh. Lauk lumayan euy. Alhamdulillah. Boga suluh euy. Nya teh mawa bedog. Bawa ih, Nuju naon? akar ngalas suluh. Oh, ngalasun. Akang rek ka mana tuh? Lain mau Di kebon abdi make rekaman. Kan di kebon abdi. Maka kita Mangga wae eta sulu di sana. Batur ada jang naon. Ada teu nanaon he gae ngan aya ieu na syaratna. Naon gitu. Biasa lah. Ku abdi malah ditambahan di suluhna ge. Alhamdulillah. Ngan eteh kudu ieu. Daek teh jeung abdi. Naon? Kaparengan teh aya sasaha di bumi teh atunya ieu teh. Di bumi di kebon teh. Naon rek naon atuh? Alah, piraku teh ngartos ku abdi tambahan ke dipangnyanakeun suluhna ku abdi. Heuh nya naon da acis mah teu gaduh. Urang ieu Kitu. kikuk. Bisa naon ka. Nu bener. Ada aja pirage suluh. Ditambahan ku acis ongkos. Cici asal rek dibawa. Abdi geus teu kieu teh itu. Ih, siapa gitu? Cocok, siap. Puas, dasar si belagu, cocok. Teh? Nuju naon? Naon itu? Bangun pipis di dinya sia teh. Ah bangun tita tadi noong berennya, geringnya, ho. Make noong abdi. Abdi mah teh tadi ge di dieu cicing. Akang maneh tita tadi meren dinya nempokeun, nyaho urang datang ka dia gering geus aya di dinya. Teu bener lagi keur kieu urang mah teh keur nempoan ieu sayang manuk. Man pas ngaliuk aya eteh. Meren kumaha? Katinggal we raweuh nu eteh meni teh dicukur. Sia teh mah kudu dicukur sagala sia mah. Duh abdi bikin kabita teh. Nilik-nilik ya bener. Tinggal nu raweuh kitu teh hoyong. Mana sia? Rawuh sadoa sia mah sakarda. Lain meni nyarekan da aya emang raweuh. Sia mah noong meren tita tadi. Oh, berarti raweuh punya Berarti noong maneh. Ada ketinggali Udah salibat teh oge. rawuh nu aing mah. Kaciri kitu. Sia dasar si belagu.